bodor kita bagian nggak baca juga alhamdulillah pangsiun kadang ngurak na enam kadang ngabodor ditinggalkeun wae sih kana belut nawahan jadi we teu karasa aing ngurak di dieu terus kekuringan nyawa-nyawa di Garut teh gitu aing deuh cing aing teh belut menang 5 Garut teh gitu nepi pakai ongkos gitu mahi teh dijual teh wilujeng teh kanggo kawartawan Tempo nya apunten Tempo aya Tempo eueuh teh lain urang teh kudu sasadu heula sumohon memeh prung teh tak kitu ngaduakeun heula ka kadua mempelai tak kitu duh Pak Haji Damang Pak Haji jalo Gusti Pak Haji Pak Haji mana geus sehat sina maneh geuningan wae doakeun ka panganten Cep Budi sareng Neng Cindy sumohon mudah-mudahan dina rumah tanggana sing langgeng sumohon si janten rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ai sakinah nyaho maneh naon maneh ai sakinah teh singkatan saeutik ngeunah lain maneh mah bakadinya wae ngres wae nanaon teh mata urang mun main ti beurang ngresep mun main ti peuting aing mah paling haroream naon maksudna main ti peuting balik tengah peuting datang ka imah hayang dahar nyanggap sangu tiis nyanggap sangu tiis nyanggap cai tiis pas nyanggap bujur pamajikan haneut ka ieu we nu haneut cik aing teh tereke aing mah ngomean kenteng ka ditu teh aing mah maneh mah kana kitu wae ngres wae maneh mah ingin lain gitu ada pan bener panganten pamagetna mah tos ikrar di bumina teh wah mari kita bertempur di atas kasur berjuang di atas ranjang daripada nganggur orang ngadu bocor ya imane nyawa artina panganten teh singkatan panganten teh ari panganten tuang orang Jawa teh tente duaan jadi tuang duaan beda jeung papanganten ari papanganten mah ari papang teh pipis tente duaan mohon tong waka kuda kodok Pak Haji kalem we saos heula nu jutaan panah naon ai maneh sia teh panon teh sok kemana we Pak Haji mah ateu tingali ai urang mah ngelingan besi poho gitu maneh mah panonna meni curing hak pisan maneh mah kan ai maneh naon urang teh pan urang teh ka dieu teh keur ngembangkeun bakat nya teh memang ngembangkeun bakat hiji bakat kumi cinta kana seni benar kadua bakat kumi ngaresep kana seni katilu bakat kubutuh sateuwin ka dieu teh ABG bararutuh sate oces ya mata kurang doakeun panganten teh sing langgeng sing kacai janten saleuwi kadarat janten salbak kacai sing getol mandi kadarat sing getol salat kacai sing getol mandi kadarat sing getol salat kacai deui sing getol mandi kadarat sing getol salat kacai deui ayo teh kacai kulimis berenang Cep Dodina oge ya mata kurang doakeun oge khususna ka keluarga besar Bapak Haji Bapak Nana anu nuju udur mudah-mudahan Bapak Nana sing sehat walafiat nya karunya heueuh kalau waktuna hajat teh gering mohon anu kumaha kitu urang bae gering da kitu bae da geus waktuna bener nya Allah teh mata kurang mah ngarep-ngarep maneh gering dugi kaki teh nyarios dugi kalempeng kitu da sieu mah cager we ti baheula teh can pernah paling gering oge ngarep batuk jeung pilek gitu ada Gusti mah Allah atuh cek Gusti mah Allah urang nya nya lain eta panganten satya satuhu kacaroge eta istrina memang kudu kitu ari panganten mah kudu satya satuhu kacaroge ka pawanget dongkap di Pademelan kumaha di papak na lawang panto teras ditaros kumaha bade teh manis bade kopi bade susu bade jus aduh lain cik sekali dua siki sekali kumaha bete nanti dua siki bade teh manis bade kopi bade susu bade jus gitu kumaha mun Cep Dodin teh hoyong susu hoyong nama jus we cenah jus naon jus wortel di kumaha ibu-ibu pami gaduh panyot socalan ngan ku wortel di kumaha colokeun belku sate bocok sate jadi kita mah lain di jusnya matak ari peuting eta sok naros eta teh saha teh engke Cep Dodi kasih neng kumaha naros eta kieu neneng eta naon kumana anu hideung neneng dina karang
si amah apan ieu lipen neneng asik mapai neneng eta naon anu mana anu nyungseng neneng dina dada sia si amah apan ieu neneng pinter mapai neneng eta naon anu mana anu bulet neneng dina beuteung anu bulan seneng si amah apan ieu bujal neneng tah tere deket neneng asik eta naon anu mana anu sajengkal neneng Tah. hanapeun bujal tere deket naon tah nah mana jempe mana mese teh tuluikeun pan mapai mana tilur ka handap kudu tanggung jawab mana tah ai tuluikeun kadung diteruskeun aing lagu eta jadi aduh apur kana TV ngakepere hareup teuing cek aing oge tuluikeun neneng eta naon nu mana neneng dina beuteung si amah apan ieu bujal neneng tere deket neneng eta naon anu mana sajengkal neneng hanapeun bujal tanggung jawab si amah apan ieu tuur neneng nah mana emang asa jauh sama tina bujal kana tuur apaan si neneng nak kercing ngobrol deket cetak kana bujal mulai asa jauh mulai ngelewatan lebih panjang mulai masih mah kudu nyusun nah naon oke nah naon teh kudu nyusun